Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana simkuring Amelia Dia Maharani dina waktos ieu bari sadugikeun warta dina acara Tunews ngeunaan pariwisata nu aya di sabudeureun Kota Bandung edisi Sabtu 10 Februari 2024. Jika nepi ka nyaho ku urang yen Bandung teh loba pisan tempat pariwisata. Salah sahijina di Jalan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Di dieu loba pisan tempat-tempat anu bisa didatangan. Di dieu simkuring pada ngawanukeun Great Gallery nyaeta salah sahiji pameran seni anu aya di Jalan Braga No 47. Pameran anu kasohor ngagaduhan lukisan anu endah. Upama datang ke Bandung, tong hilap datang ke Great nu aya di Jalan Braga No 47. Harga tiket lebet ka Great Gallery teh teu ngaluarkeun biaya nu ageng. Ti poe Senen nepi Jumaah harga tiketna dibanderol Rp15.000. Mung upama poe Sabtu nepi ka Minggu dibanderol Rp25.000. Ieu mangrupa event kanggo ngarayakeun anniversary Great Gallery nu kahiji. Nu dimana Great Gallery ieu diadekeun ku Eli Yusman sareng Grace Kristiani. Great Gallery ieu dijieun kalawan nuansa nu pikaresepeun tur klasik nyaluyukeun jeung kahayang rumaja-rumaja umumna. Great Gallery nyobian nembongkeun tema anu fun nu sok diganti unggal 2 bulan sakali nu sipatna ngaedukasi. Pikeun pencinta seni rupa jeung sajarah bisa pisan datang ka Great Gallery pikeun ningali, ngarasakeun jeung ngaregepkeun karya seni nu aya di Great Gallery. Hapunten ngawagawa kosna di dina urang perkenalan diri heula. Namina saha? Oh, nama saya Hafiz Amar, dipanggil Amar. Saya dari Bekasi. Saya di sini sebagai tim support Great Gallery. Naon sih daya tarik utama dina pameran ieu teh? Sangkan loba kitunya mudah-mudi anu dongkap ka dieu. Kita membuat semenarik mungkin, kemudian selucu mungkin atau sepasik mungkin, karena galeri kita itu lebih mengarah karya seni yang fun gitu loh, mengarah yang lebih fun. Jadi memang pengunjung itu menariknya dari depan dan bertanya-tanya, ini apa? Ini art galeri. Wah, ini museumnya, ada yang nanya gitu juga. Dan bisa menjadi edukasi juga. Janten pamirsa sadayana tadi atos ngawawancara anu ngajagaan ieu Great Gallery. Teras kurang ngadangukeun naon pesan-pesan nu diboga ku anu kunjungan ieu galeri. Ayo urang pilari heula. Oh iya aya. Ya, punten ngawaga kesna. Nya, ieu nya teteh kan atas mulilingan ieu galeri. Kumaha pesan-pesana anu aya di dieu teh? Ya, abdi sadaya kita pertama kalinya kan pas awal-awal nama kita kan masih anu kan awalnya emang kita kan resep karena jika bisa jadi pas baca-baca yang jadi resep bisa dari sekedar bisa tulisan teh kita hanya sekedar tulisan tapi teman-teman lagi ayam makna anu bisa diterapkan karena kehidupan sehari-hari. Jadi perang oge jadi bahwa manusia itu sangat kaya akan kreativitas ya. Jadi perasaan-perasaan dari Pesan sareng kaya sih. Kumaha perasaan teteh-tetehnya adalah kan seueur pisan ya teh lukisana perasaanna. Senang pisahnya jantan namanya wah senang kalau misalnya sih senang tapi saya bisa tahu di Indonesia teh bisa seniman-seniman anu kreatif sareng bisa jadi inspirasi untuk masa depan. jantan lebih
tertarik deh kanu art gallery. Terus itu ya. Ya tuh teteh hatur nuhunnya. Waktunya makan kita. Di Grey Art Gallery ieu teh loba gambar atawa lukisan jeung video-video nu ditayangkeun di Videotron. Tempat ieu teh kegaduhan 3 lante. Mimiti lebet ka dieu ngaliwatan lantai 2 kusabab Grey Art Gallery ieu ngabogaan konsep tangga naik jeung tangga turun. Tangga naik jeung akses ka lantai 3, tangga turun jeung akses ka lantai 1. Grey Art anu aya di wewengkon Kota Bandung teh alus pikeun aktikan. Kusabab miboga mangpaat nu bisa masihan pangaweruh anu datang. Mimiti diadekeun nyaeta 3 Februari 2023. Sakitu bae ti abdi Bakti Solihat salaku reporter di tempat wisata ieu dialihkeun deui ka anu aya di studio. Pamirsa sakitu wae nu tiasa ku simkuring didugikeun, simkuring Amelia Dia Maharani, Seja Amit Mungkur Amit Mundur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.